Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana kuring bintang api Ramadan 12 PS tilu SMA hiji Cikarang Barat bade ngadamar nu namina cireng teh nyaeta padaharan anu aya ti orang Sunda namun dipanjangkeun mah cireng teh aci ti goreng. Bahan-bahanna nyaeta aya 250 gram tepung sagu, 3 bawang bodas ditumbuk, hiji sendok uyah, 200 ml cai, hiji sendok kaldu bubuk. Mimitina urang tuang cai kana pot. Teras urang nempatkeun kaldu bubuk uyah bawang bodas anu parantos diumbuk sareng aduk sakejap. Teras urang tambahkeun hiji sendok tepung sagu sareng aduk rata. Teras urang masak sadaya bahan ieu dugi ka ngagolak sareng kentel. Saatos ngagolak sareng kentel sareng oge ngajegekeun jelas sapertos ieu urang tiasa angkat. Teras urang tuang kana tepung sagu sareng aduk rata kalayan sendok. Umpami henteu panas teuing urang tiasa ngagulur ku tangan. Maka urang tiasa nyandang sakedik adonan sareng urang bentukeun cireng numutkeun kana raos.
Saring cireng tos siap kanggo urang kagorengan. Satu acan ngagoreng cireng ti dieu kuring bakal ngademel saos heula. Sareng anu kuring sayogi nyaeta sambal cabe, kecap amis, sareng cai pindang sacukupna. Cara munggaran ngademelna lebetkeun sambal cabe kana mangkok, teras kurang campurkeun deui sareng kecap amis, sareng tambihan cai kana 3 sendok, sareng aduk dugi rata-rata disebarkeun sareng sisihkeun. Di deui kuring parantos manaskeun minyak, nalika panas urang ngagoreng cireng. Upami cireng parantos asa kurang ngangkat sareng urang solokan. Sareng cireng siap disuguhan ku saos. Sareng cireng siap kanggo urang tuang sareng nikmati. Ajakan ayu urang rencangan sadaya ngadambel cireng anu gampil bahanna sareng gampil cara ngademelna. Hatur nuhun parantosakanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.